Oke ya. Neng. Kumaha itu si Mimin jeung ngerembae di kamari. Kunaon deui? Tuh, ini ngerembae jadi kaos hayam bae ngerembae. Ini hayam mah. Hayam megarna karunya tuh. Aing. Kumaha nya? Padahal mah tayang-tayang biasa. Si Asep. Terus ya kedeung. Ka sawah sugan ketemu jeung si Asep kayak ngobrol jeung si Asep kedeung lah. Nomor satu ulah terlalu ngekangting lah karunya. Doakan bae urang mah baranda bae ka hareupna. Karunya lain naon, ai si Mimin daekeun mah si Asep. Atuh. Ari ka sawah nya, beurang neng. Assalamualaikum. Salam. Duh, kumaha ya? Karunya oge si Mimin. Apa kan si Asep bae gitu ya? Alah kan si Asep bae sekalian belanja. Tuh, bala amat ieu. Luhur gede angin. Kena istana aing ajit teh. Bismillahirrahmanirrahim. Si Abah kemana deh ya? Ke sawah ya usah sadi mah. Wala lagi ya. Kan muncang mengenah menjo. Masya Allah, ibalah amat yuk. Pegawaian saya itu yuk. Astagfirullahaladzim. Aki-aki. Ngeskolot kita taikan gini baik. Bah. Aduh, turun. Aduh, aing melaju ragag bang sekolot, bah. Ada Sep. Aing memang bengker daek bae. Nangwan sia mah piraheun meureun. Terus kira turun. Udah gua Asep teman digawaian balik di sawah. Ya. Aing ge bangun rada ngadaek deuk Sep. Sieun aing ge ja. Tuh, hancak aing ge. Naon deui bae meureun ieu. Sep, tolong Aduh. Sep. Angkut. Eta ku sia teh tolong teh ku eta tah sapu. Aduh, gerak. Aduh, siapa mah. Sekali deh, coba. Masya Allah. Bah. Cicing, bah. Tariknya. Tarik tah. Tarik. Aing make sempak tah bah, kuncir ke tak ambeh lanjut entong ngambai kitu tah. Aing. Ya bae aki-aki. Kita mah kesempak. Pengen hiji doang Sep. Ikan garing. Ceklan atuh ya. Aja ceklan. Gerak. Ceklan. Tah, geus tah. Turun. Nyin balai bae, kolot-kolot ke masya Allah jasa, aing nangwan sirang meureun mah. Kang mangereunah teh kan aing. Aduh. Tetaikan bae lah, kolot. Terus bener aing. Aing keneh bae lagi namun capek lah. Hati-hati, kawian teu eunceun tuh. Gantian lah kusia bersihan. Ya aing mah capek mah terus di luhur nu Tuhan. Tinggal ngebersihan doang deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan kakak ipar. Tumben ya. Naon teh? Aya perlu bae aya piomongan seutik. Radio keula kayak gitu. Beneran tuh aya Abah. Oh nya. Tumben enak no. Bah, kenon bah. Nyantai bae keur ngararasakeun endog. Yuk teh. Oh. Rek ngomong naon emang teh? Mun penting amat ya. Asep mah bangun ada kaget teh gitu kumaha gitu. Ada ngomongkan masalah si Mimin. Emang kamari Asep Pak Imah ngajak si Mimin nikah. Oh bener teh. Kemari Asep ka Imah. Aju Asep ngajak serius, ngajak nikah ka Mimin. Kira-kira teteh setuju tuh sih Asep. Mun Asep nikah jeung Mimin. Teteh mah jeung sahabat ge setuju bae. Asal pada bararener, cuma Asepnya bener henteu. Cuma ya nu jadi pikiran teh ye si Aana jeung Samsulna, doangna setuju gitu. Kumaha nya? Atuh Asep mah serius teh. Si Mimin terus lope jasa lah pokokna mah lope gede. Kita Samsul kamari ge Asep diusir ku Samsul. Salah si Samsul.
ulah di pikiran. Serahkeun ka pedot. Kedeung poin copot ya. Aing boga ramuan. Ya, aing boga ramuan ya. Nah, Nong nih tabah. ini cai jampe neng. Oke ku neng, mungkin kasih Samsul. Insya Allah. Tambah murah. Bener. Si Samsulnya di mana teh? Terus mangkat ke sawah. Ini kayak kedeng arek ke sawah arek nasiran. Nah, cai ibe tehnya. Mungkin ka Samsulnya udah diinum. Itu bah. Tapi arek wilulannya. Adanya. Nuhun. Yuk bah. Assalamualaikum. Terusnya asap dekat sawah lah. Asap gerak ke sawah. Yang geus beurang. Aduh. Isi jasa padahal mah aing ge. Aduh aing udah cendok aing nyeri jasa ieu ada. Ka mana ya si Sarti? Geus beurang kieu mana aing poho teu mawa cai. Aing. Sarti lah. Duh, kaberangan nih doang nama. Marah tanya. Saudara mampir jelas sih kalau si Asep. Panas amat ya. Assalamualaikum. Kak. Berangan. Mana bae meureun ih yang geus lapar ieu nya. Panas. Ya teu mau cai minum. Berangan. Tadi kan tukang sayurna kemana meren? Mulai ya, makan bae. Langsung dah rumah. Tenang. Geus lapar ah. Yang dahar. Apa sih A? Dadah. Mantap. Enak. Lah. Narawnya si Samsul si Sartinya. Mudah-mudahan cenah geus diinum ku si Samsul. Mam. Ini sih bang. Kos baheula manawaran bari ngahuapan. Ih, kuari mah jujung bae. Assalamualaikum. Salam. Sep. Sep kade Sep. Mam di ya, bareng. Alhamdulillah. Kumaha murid? Kumaha eta masalah sini nih, geus dipikirkeun Cep. Ya karunya. Tadi Sep ke mana Teneng? Teuing kemana? Oh, itu tuh. Ayo tuh, udah ngobrol dengan Teneng yuk. Ayo. Sep. Coba kali lah yang ngobrol. Enak ah. Beliau sedang ngobrol. Juga lah Sep. Enak ah. Ya bener yang kak dia aing Sep. Aku bener ah. Kemari kemana bae? Asep geus ngomong bae kemari ge. Geus kieu bae Sep. Ku aing sia disetujuan. Ngan aing nitip ka sia. Ieu kan aing jeung ade aing geus boga kolot Sep. Ya. Aing nitip ka sia, main HP ka sia. Jagaan ade aing. Ya. Ulah di dinya nyeri. Ya. Aing nitip ka sia sekali deui Sep. Bener ya ah. Angge setuju ka Asep. Alhamdulillah ya Allah. Oh bener. Kan hiji deui Sep. Aing hayang isukan keneh kudu geus nikah. Ih, Neng. Kan sia nu bunga, Neng. Si Asep arek kawin sia nu bunga. Pan jalan-jalan jadi kanari ya. Nah, Pamitnya rek bebe jalan ka Abah. atuh Sep kah? Aduh, Di jalan ya. Asep kawin. Dikawin. Abah. Alhamdulillah, Bah. Alhamdulillah, kunaon Cecep. Aduh, kunaon? Ya Samsul geus setuju. Cek aing naon len. Ngan boga hiji syaratnya lagi. Naon syaratna? Kan syaratna isukan keneh kudu nikah Bah jeung nyana. Apa boga teu duitna? Gampang, Sep.
Si ulah mikirin perkara duit. Aing geus nyiapkeun kabeh. Udah aing dikelempang ka curum. Beneran, Bah? Duit nong di mana, Abah? Ya, Sep. Aing boga teteuneunan. Aduh. Sep. Ieu boga paninggalan emas sia, ABG. Tah aing sedih, Sep. Iku kumaha jeung sia, si anakna. Kumaha? Ieu boga almarhum emak, Bah. Oh, saya mah asep terak nyaho. Cuman sia nyaho mah beak ke di sia lah. Aduh, ieu emas dugi kumahakeun, Bah? Bah, ieu kusia jeung adina si Samsul tah. Jeung mas kawina. Sasana jual kabeh. Jeung habesan. Satu kumaha Abah bae lah. Lalu satu ai kudu dijual mah. Ayo urang ka pasar. Ayo Sep, gaskeun, urang jual, berangkat. Kawin dak, jadi kawin. Ayo di mana? Kawanan atuh sia. Ngambil bae, bingung. Kan sebuah motor. Ini motor si Sarip. Ayo,